Negara nu kahiji aya negara Kanada. Di bahasa Arab panyebatan oge sami persis nyaeta Kanada. Negara nu kadua aya negara Swiss. Pami di bahasa Arab disebut Swisra. Swisra. Pami nami lengkap nama Al-Ittihad As-Swissri. Negara nu katilu aya negara Arab nyaeta Qatar. Di bahasa Arab disebutna Qatar. Qatar. Natanapi Daulatu Qatar. Negara nu terakhir aya negara Eropa anu mayoritasna muslim nyaeta Bosnia Herzegovina. Dina bahasa Arab disebutna Al-Busnah wal Hirsik. Al-Busnah wal Hirsik. Atanapi nami lengkap nama Jumhuriyatul Busnah wal Hirsik. Nah, di antawis opat negara anu aya di Al-Majmu'ah Ats-Tsaniyah ieu kinten-kinten dua negara mana anu bakal lolos ka babak salajengna. Mangga serat di kolom komentar.